Lain pamajikan nitah kawing ampun ti manehna oge naon kenyase. Sarua we keur saya bisa tu tadi mah urang ge boga mobil keur turak tarik mah. Mobil naon? Mobil kol. Lain urang mah dititah teh ku pamajikan teh meuli sayuran. Heeh, sok mawa sayuran wing di pasar. Bisa rek mah kawing. Rek narik naon sugan? Nah, da teu titah ka Kang Aher. Teukeun bae atuh kawing jeung tatangga mah tuh citong kitu-kitu teuing atuh sigasaan rezekina. Ya, sok mahal aing mah. Teu mahal. Ongkos ti dieu ka dinya ogen. Minga beledung. Wah, aya kol di wing. Hah? Aya kol. Arek Heuh, wing teh butuh kol eta teh karo. mahal atuh mau dijual kol wing mah. Nah, mau jual teh. Mobil. Nah, urang madalin arek meuli mobil. Baharek atuh cicik atuh tong sok ngalieureun ka wing teh. Keur bulan puasa. Di dinya nu ngalieureun mah urang mah bener lempeng. Pamajikan teh titah meuli sayureun. Heeh, sok atuh Titah meuli kol. Oh gitu. Heeh. Atuh ngredit we bisa. Manya ya kol di kredit teh. Aya DP-na murahin mah. Oh, akbar dia di warung mah teu kudu di kredit. Sayuran eta geuningan kol jeung wortel nu karitu. Oh, 1.500-an, nah make di kredit sagala. Wah bisa ditukeran jeung wortel mah nya atuh DP ku wortel. Nyerekan leasing. Yeay. Saan mereka DP-an kol ku wortel.